Euy, geus meunang ye euy nguseup teh ye. Alhamdulillah. Ah, baheula dina leuwih ieu, baheula teh tangkal kopo di dinya teh. Pak Haji waktu neger lubang di dieu nepi ka runtuh ta kopona oge eta. Pake pamuntangan dipake nalikeun teger teh. Ayeuna mencetak sejarah deui ye. Meunang ayeuna di dieu. Heh, siap aing. Dagoan calauk. Cicing legenda. Hah. Cicing legenda tungguan ieu heuh. Hah. Ini ieu. Ah Haji ayeuna nguseup deui di dieu. Ku aing. Aduh, euy. Ieu mah. Kumaha lubang kieu ari lalila kieu mah. Ya ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Doakeun ya legenda yo, doakeun heuy ah Haji sing meunang deui yo. Baheula meunang lubang sarua jeung awak. Baheula di dieu teh legenda yo Pak Haji teh yo. Ayeuna sing meunang deui yo. Jadi sia ku aing. Ya. Sudah haji mayung gitu ku aing sia, dikerjain ku aing. Ya. Aman ku aing sia. Euy. Nyorang euy, nyorang euy. Ayo. Cet. Aduh. Rajin. Kalah ngait, aduh. Ieu mah euy. Aduh. Ieu lu pasti lubang anu bareto kajadian deui yo. Anu nepi ka ngaruntuhkeun tangkal kopo ieu yo. Ku aing. Ngelo ieu mah euy. Aing sia. Fokeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Legenda doakeun yuk. Ieu lubang anu ngaruntuhkeun tangkal kopo kudu beunang deui legenda. Cicing legenda. Cicing. Hahaha. Sia ku aing. Ajir. Wah, menang lubang ieu mah lubang jadi lubang. Deng. Goblok. Nah sia teh. Ajir. Si legenda sia teh goblok. Ajir. Hah? Ajir. Nah, itu teh juri naon kitu atuh jangkar ke teh goblok. Ini gelo ha. Nah, naonnya euy. Tadi ani panyate lubang anu ngaruntuhkeun tangkal kopo teh ya euy eta teh. Pinah wah ieu mah ngerjain aing ieu mah ye. Aduh, aing. Nah, itu loba budak euy. Aduh, anu dewasaan itu mah. Dah herang euy. Nah, ieu budak santri si Ustad aya di dieu ieu ngararoja ieu teh euy. Wah. Ulah-ulah si Ustad ieu. Berlaku yang tidak senonoh ya si Ustad di mamawa santri na yuk. Wah, ieu perlu disalah diki mah ye. Sia Ustad tempokeun ku aing. Make jeung mamawa santri awewe sia teh kan kieu tempat. Allahu Akbar, heg loba tempat persembunyian. Anjir ieu mah euy. Tuh barudak mamarotah teuing itu teh ngarajae teh. Ieu mah kudu diapin ya. Orang Wah, kalau sampai kebaenanan bakal ke Pak Ustad ya. Ketempo? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ustaz, astagfirullahaladzim. Hurabi. Gimana ya di dia gini? Tuh, aing makan ngusep. Ngan nyorong jurig. Entong mengalihkan pembicaraan. La ilaha illallah la ilaha. Alhamdulillah gitu kan. Barulang kali yang ameng gini yang liburan. Alah. Eta mah kamu plase alasan. Yo. Nges bukti Ustad, ya Allah, eta kalakuan tidak bermoral. Oke, tidak bermoral kemari Pak Haji. Mawa santri awewe ulin kawalungan, loba panyumputan, dititah ngojay, katingali ku Pak Haji,
kasaksian dengan mata kepala sendiri geus muka baju arek ngalakukeun hal-hal anu tidak diharapkan. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, sanes kitu. Alah. Ya Allah. Pak Haji, tong awan sangka abi ieu bener kumaha lamun marurang saleh Iya. teu aya nu ngaping mah Pak Haji. Bohong. Astagfirullahaladzim Pak Haji, ulah kitu. Ustad teh ngahaja mawa budak santri dibawa ka dieu arek melakukan hal-hal anu tidak diharapkan oleh agama dan negara. Allah, Pak Haji, Alah. kitu. Kenapa seueur marurang kali teh samarukana nging awan sangki atuh. Alah. Kan iman Pak Ustad tos kiat atuh Pak Haji. Hop, hop, bicara iman, iman kuat, ari imin kuat mal kuat. Disidangkeun ku aing disidangkeun hayu Bu. Iya atuh. Si aya geus ngalakukeun hal-hal anu tidak diharapkan ieu teh yo. Pak Haji, ya itu baru udah kumaha atuh tong maka digusur abi. Yo. Dengarkan Ustad, justru lamun Ustad ayeuna teu dibawa balik, ieu bahaya tan. Kumaha lamun Ustad ayeuna imin Ustad teu kuat, nepi ka itu tinggali panyumputan. Hanap-hanapeun batu terjadi anu kitu. Kumaha? Pak Haji, atuh karunya barudak teh yang ngarameng Pak Ustad teh sanes mere kitu Pak Haji. Justru Pak Haji akan menyelamatkan hal-hal anu tidak diharapkan. Lamun Ustad ayeuna ya Allah Ustad engke teh meunang kabar. Ustad ohang ngalakukeun dina hanapeun batu jeung santri-santri kumaha. Astagfirullahaladzim. Kumaha masyarakat. Geus ayeuna mah kieu dengekeun jo. Dengekeun. Pak Haji atuh pan Pak Ustad teh karek ameng atuh ka karek kitu 2 tahun sekali Pak Ustad makikian teh Pak Haji. Wah, bohong. Iya. Teu apal. Ceuk Bapak Gubernur ulah aya satu ditur, ulah aya ulin-ulinan. Ayeuna Ustad geus ngalanggar. Kumaha sok? Geus Ustad kieu ayeuna mah. Engke ieu kusabab dengekeun heula. Engke Pak Haji arek ngariungkeun jeung tokoh-tokoh masyarakat. Astagfirullahaladzim. Pak Haji teu kenging atuh, teu kenging Pak Haji. Aduh. Ayeuna Pak Haji hampura tan. Ieu Ustad geus nyieun kesalahan anu fatal. Oh di naon lampatna atuh Pak Haji. Ya mah kudu dihiung kok teu bisa. Ditutup ku Pak Haji pesantren oge. Geus. Pak Haji, Ustad geus ngalakukeun hal anu tidak diharapkan. Coba bayangkeun. Lamun aya anu kieu santri astagfirullahaladzim Pak Haji. Teu berlebihan Pak Haji. Maka ayeuna Pak Haji cicing yuk urus santri balik ayeuna. Ku Pak Haji didaguan di ditu. Pak Haji ayeuna ngumpulkeun tokoh-tokoh masyarakat. Ya Allah. Terus, assalamualaikum. Salam Pak Haji, ya Allah. Berudak, ampura, aing Pak Ustad teu bisa ngabagiakeun ka marane. Aduh, ya kejeng aya Haji Majung di segala tuh dah. Sak aya nyangka aja. Lah. Neng mereka marana, Neng? Mungah jeung kieu. Allah, astagfirullah. Neng. Ya Allah, kan bade ameng tadi teh jeung Pak Ustad, Neng. Aduh, aing Haji. Si Haji. Aduh, Haji. Tuhan, akan Tuhan.